suruh gimana? Suruhnya nah, itu sama si air aja. Rubuh hidup kata. Batur magas main gas-gasan. Nah, kuring rumah saja mana nanti kurang iya panggung. Sulu. Nempur rumah tangga batur majeng pakai gas. Tinggal cetek nah, orang beletuk. Sari rumah tangga mana nanti lah. Ai dibutuhkan teh awewe hai. Jeung ieu pakaian di mana wae kumaha eta wae teh. Tah geuning. Astagfirullahaladzim nyi. Bila teh salah ki aing. Nyi. Teh gila geus. Isu. He. Salah ki aing teh ka mana-mana. Aduh, kabila-bila teh. Ulin manis sapeuting cepuk. Balik-balik teh. Ngetik nu karitu. Ampangan teh. He. Nyi. He. Ya, tong kudu ngarasuluh. Tuh geus mawa suluh mah dipipir. Dah, ngalawalu. Dipipir we. Suluh. Hah? Ari pananya. Suluh lain ngalawalu dipipir. Keun atuh sinang teh jangan lebaran eta mah walu teh. Ih, ieu mah dasar boga panyakit nahun si laing mah. Mun lagi berang mah kan make rakit, sari lagi make rakit. Kan itu kan ieu teh, nyebrang make rakit. Si laing mah da dasar. Ceuli teh ceuk aing teh kanyakit, lain rakit. Kumaha ieu teh? Ngacan cager wae teh geus diseblok. Hayo we kitu. Panyakit lain rakit. Masih kumaha tadi teh anu berelok teh geus. Geus lah ayeuna mah. Ya, pangnyeunkeun kopi we ayeuna mah. Tong loba hayo we ngalasuluh. Nah, ari salah ki aing nya teh tadi disiapkeun topi teh ngagantung dina paku ngagantung. Pusing aing bukan salah ki. Asupan naonnya jurig di mana eta salah ki aing teh. Bar ku salah ki aing teh lebar mah lebar. Mungkedna eta teh. Buka ari salah ki batu mungkedna. Nah, namun teu boga ngungked malah dicekek tah geureunyan teh dicekek. Dasar anu benge dititah nyeun kopi kalak ngungkad da si laing oge dewek teh euy ku gitekna lamun teu alus gitekna masih laing teh da ku dewek teh geus dipiceun teh baheula oge tah gara-gara menangkeun manehna teh tuh leungeun aing jadi kawas dieu ai dipiceun ku dewek teh nyaah ari dikukut ngajengkelkeun matak dewek mah ayeuna mah rek ingkah we lah jengkel aing mah rek cenah gara-gara menangkeun manehna ngan kudu digawekeun kumanehna teh ayeuna geus init tuh mereka mana bae lah syukur nah akhirnya batur mah baju ganti init ka pasar naik motor duduaan ka bonceng-bonceng kuring kumaha tangga jeung manehna teh geus 20 tahunan baju teh ieu jeung ieu meh kumaha dulu teh anda ka kanu ti heula urang kamu ngerti heula mah baheula teh teh meureun tet nu batur teh mana mobil ngareuna seleyeng nah ari ieu ngalah cukrek we nasib ditanuan hauh kadeun ka mana mending biasa nama ieu teh beas nah ieu mah kosong kene saiki aing kumaha nya ieu teh batur mah dina ieu teh daging koneng meni ka bita pingping na ngajepat aduh kuring mah ieu teh kosongnya aing sangsara geus aing marek mentas men tadi ngeusankeun ka aing men awewe teh tinggal cek teh hurung we nah ari kieu mah ubar gunting salaki aing nya gunting nyinamkeun ka aing teh aduh dari hati kieu teh mata kerek pecik kumaha wae aing teh tuh ya salaki aing dianteurkeun bae kalakah kesal ngadagoan nah ka mana nya teh pamajikan Astagfirullahaladzim. Nah, kita nyambut aja naon aja. Dia hawunya. Mani kabina-bina teh sangsara. Ya. Mana kopi teh? Kopi mana kopi? Kita tadi ke topi mah ngagantung na paku. Na teh kajebir atuh Bu. Kajebir teh. Lain teu kajebir wae si laing mah. Dewek mah lain butuh topi, kopi. Tadi oge. Nah, dasar anu golgu. Ini anu pengek. Kita tadi ke topi mah ngagantung na paku. Kita tadi ke topi mah tuh ngagantung na paku ari topi mah. Didinya anu budeg anu bengek mah. Lah, geus mah bener.
jeung si lain ngomong teh batur minta kopi ya topi we. Kue didinya sorangan. Kemana wae? Dasar belegugna geus panyakeun topi. Adeun minta nu lain. Dasar belegugna. Kabina teuing belegug teh siapa. Dituduhkeun topi minta nu lain. Kue. Bi, kuena Bi. Bi, kue Bi. Dadak di rapat ayeuna. Aduh Gusti nu agung. Apunten Neng. Aduh Gusti. Bapak, cokot tapi Bapak. Cokot. Aduh, Gusti, kolot. Assalamualaikum. Bapak, cokot tapi Bapak. Cokot. Ali. Bapak, cokot tapi Bapak. Cokot. Ya mah kudu diuruskeun boga kolot teh. Kedatang geus kudu hayang di jalan mah. Di, punten. Mangga, Neng aya naon? Ari anu sok ngalereskeun anu pasea saha tuh lah menikah luman si Abah jeung si emak pasea wae. Muhun eta Neng, ka kupingna teh sok sering geuning eta teh. Oh, eta panginten anu sok nyanak map biru geuning. Duka saha eta teh sok aya di jalan, duka saha teh terang namina mah. Paling mana bumina teh Bi? Lah, geus capek ngupingna ge. Teu terang, ibi teh ari bumi nama luka di mana, tapi sok sering katingali di jalan. Oh, sok kulantang kulinting di jalan. Ah eta taroskeun we geura. Moal kitu si bapak anu tadi patubruk. Nyenak maaf, Bi. Muhun, Neng. Oh, atuh ari kitu mah keur urang susul da tadi teh. Nguping mah bade kempelan cenah Bi. Nuhun nya Bi nya. Yuk, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Neng. Karunya teuing nya. Harareudang euy. Eta ngajak pasea wae boga pemajikan ge. Astagfirullahaladzim, kandi bae minum panaskeun urang oge hangedang. Urang ge sakieu panasna. Meureunnan hayam ge sarua. Hampura jalu euy. Karek dibere minum. Itu benang dipercaya boga pemajikan teh lah aing hayam diantep. La ilaha illallah. Pemajikan kunaon deui nya. Kunaon deui ieu teh atuh mah? Jadi Bapak. Astagfirullahaladzim. Jadi Bapak. Kunaon? Si lain teh. Kunaon? Suling. Astagfirullahaladzim salah. Salah. Balikeun ka mana? Balikeun ka mana? Heh? Ka Bapak aing. Astagfirullah, itu ulah atuh. Ku Bapak aing mah teh dikieu-kieu teuing teh. Ulah. Ayeuna keneh. Ulah. Erek naon? Tong hayang balik. Jeung Neon. neon. Erek naon balik atuh. Tong hayang balik geus jeung Bapak. Neon itu politik di mana neon. Lain neon naon, Bapak mah naon. Rek naon balik, heh? Ulah balik yuk. Jeung Bapak yuk. Selalu diculik teh bedakeun ke polisi juga. Astagfirullah. Mana aing diculik. Jadi jeng. Lain culik balik, ulah balik nyai teh.
Jeung bapa di dieu. Balikeun. Naon atuh kudu dibalikeun teh naon? Neon. Lain neon. Naon atuh, heh? Naon hayang balik make hayang balik ku naon? Heh? Neon. Aduh. Si beneran nya teh neon. Lain neon naon? Apa ini sunat ini bebeja. Ulah lap bulan nang siapa? Apaan tadi ge bebeja nyar kopi bapak teh? Tadi kita gantung topi mah bejaan gantung. Oh, ada salpengnya. Batur hayang kopi, kalakan dukung kopi atuh da. Wes duit kaing mah duit. Geus aya di ditu minta isukan. Bapak ka dia bapak. Bapak ieu bapak. Baheula teh teh usia teh menikah paksa. Ada bogo apa AA teh. Ayo AA bebeb, AA sayang. Pan zaman ayeuna bebeb. AA ieu AA. Pernah tahu. Benghar. Kurang jalan-jalan. Ayo balikeun lah. Moal itu jodoh abi neng teh. Heula bade tuntos. Oh. Dupi bapak teh anu sok ngalereskeun pasea. Abi masana spasea wae. Sagala rupi masalah insyaallah beres abi. Meja pojogeun naon saresna Itu bapak put mak sareng abah. lah. Pasea wae, Pak. Teu dipiwarang ge Bapak mah siap demi neng mah. Di mana Bumina? Kali ditu. Oh, Ayo di- atuh bapak. Oh, nasok Urang katenan, kabumi. katan dulu mah Mohon. masuk supaya Ayo. neng. Moal kitu jodoh urang gitu ya teh. Tadi tak ada. Dia terbuku minta tolong. Nah budak sah eta teh nya panasaran euy. Teang jodoh ya mah yakin ya. Ka mana ulah balik. Lihat jeung bapak. Ya Allah, masih kene. Jeung saha bapak Balik ka mana? Suku. Tak aya. Balik ka mana? Balik teh kan. Atos, mak, abah, gusti. Atos, mak, atos. Ieu, ayeuna mah isin, ieu mah. Beset asin ti baheula we ngada asin. Tapi itu ilmu maneh mah. Kita aya tamu, ayeuna teh rek aya tamu. Rek nguruskeun emak jeung abah. Ayo, Nyai, virus mah geus eueuh ayeuna mah. Virus teh geus eueuh. Virus teh Lain virus, urus. virus ayeuna mah. Balikeun biru. Oh, erek nek balikeun teh dibalikeun mah datuh tuh. Ayo, mak, ayeuna mah tos. Isin ku tatangga, isin. Tos, ayo. Ieu nyai bawa sok bawa ka Terus ieu. tos, atuh teh nyiap. Ayeuna mah kieu, bade ngiring ka bapak, bade ngiring ka mah. Lamun ngiring ka si bapak mah geus pasti sangsara nya ieu teh. Tungtuna mah kieu abet rajet. Nya hiap tos. Repeh isin ku tatangga. Isin. Kape we. Abah Wawan itu nyak mah semua gitu budak. Rasanda asa jauh bapak jeung ino teh budakna halus teh. Lah kumangke lah nu penting mah beunang we lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah Wawan. Itu teh aya istri di jalan di warang ngalareskeun naon abi kita terang. Ieu pun bojo. Jengkel abi jengkel. Oh. Cari pak. Mak, si emak gelis. Mak, gelis rek mana dandan? Ieu kabidan mah teh hamil ku si bapak mah teu kabidan. Ripuh. Mak, Nyai, ayo. Nyai. Isu aya nu rek ngurus. Bawa ka si mah teh ya tamu atuh. Virus batu. Nah, mah teh ditu lieur banget kolot teh. Kedia itu tuh nu nguruskeun. Carali di dieu. Riweuh kolot teh parasea we. Sok di dinya teh ngareneng ieu apa? Ngareneng jiga di rapalan baheula mah teh ari kaya cinta. Ayeuna mah geus dilapang sibuk. Kaya ieu teh. Cinta. Kieu teh.
boro-boro kabita mah geus parareot kitu mah. Lagi geus tong loba carita ieu mah. Geus aya si bapak anu rek nguruskeun ya. Kalau kamanyangkeun waktu sok salikna di dia sareng bapak caket. Ini tuh parau. Mas Ayo wae teh bakal lanjung asin dah teh jeung bapak teh nyai. Kan kun jeung asin. Jadi si emak teh nek motor pasea. Iya neng anu iya teh ibu Muhun ieu. teh naon ya penyawatna Duka da bapak tiap wih pasea nabege wih dagang abah capek abi teh. Geus dagang. Ieu teh si bapak kita dagang tahu. Kita dagang lauk kan dagang cabe hayo dagang cabe. Kumaha cabe lagi. oh Jadi nanti masalah abi teh. jantan anu iya pak mak iya anu teleresna teh Mun dari bias masiheur wae gitu. teleres teleres teh bapak teleres. Teleres. Oh, kalau kudu meser pedas gitunya. oh iya mah Bapak hapunten Pak. iya mah abi kak gitu puntennya ieu seueur iya ya Iya. serat-serat itu bangsa dokumen unggul Ah, siang meser semen cenah teh bapak kumpul we semen. Gandeng, lain. oh aduh abi jadi puyeng ieu teh nya untuk abi teh untuk aya si neng si neng apunten abi geus pisan ieu inti apa nya abi teh jantan bapak teh ku abi nya dipandang teh sae jadi rumah tanggina teh bagus lah bapak teh nya leres sabar ngeunina rumah tanggina teh nya panggilna kieu nama si ibu teh kantos gebis kapungkur apa kantos amanah apa kantos aman apa kok jadi kieu awal mulana kan kapungkur mah panggil teh normal benernya Normal kapungkur mah ti payun teh abi teh kieu nya. Da kumaha zaman ayeuna mah ninganan sok aya rekreasi ninganannya. Abi teh hayang ngabungakeun pun bojo. Nanging ka ti payun teh Ducati galaduh, Ducati eusian cai eta teh cepian teh. Wih, teh janten kitu. Tos ku abi tos di ranongan ka ditu, tos di ranongan ka dieu. Teu mempan, teu mampu kalah seep amplop abi teh. Amplop terus meseran abi meseran amplop. nah beras ari kitu nya abi nguping gitu mah janten da intina mah ieu saresna mah aduh makna ieu teh kantos digeledupan intinya apanya digeleduk ieu teh janten kantos aya cairan-cairan naon kapungkur kantos teu aya ti payun teh teu aya ai nemean uih mah ka bumi mung panginten duka sabar 2 sasi duka 3 sasi da ku abdi teh teu dietang kitu teh mung aya nu hejo ngacai ka dieu tah hejo duanana tapi ku abdi teh dielapan we terus da abdi teh nyaah ka pun bojo teh nah tah teh eta nu hejo teh bau nya tuh kitu mah da lah abi ge bingung ieu teh da maleres namanya kantos panyawat kieu mah janten kantos digeleduk panggilna kapungkur teh aya nama sing salabar we aya mah ulah janten enutan bener da terus kumaha atuh di kumaha ge da mah aya jalan keluar nah aya mah sing salabar abi ge riweuh abi teh di bumi teh ada 5.000 ti susuratan ieu sur itu sur ieu di bumi teh seur anu nyungkeun bantosan nah ayeuna mah tos sing salabar we Oh, Bapak panginten hatur nuhun panginten intina mah ieu teh urang teh kedah sabar nya Pak. Sabar nya. Orang kobra we. Sabar, Bapak kumaha ieu teh mah teh nyeraranung. nya kari urang kudu sabar urang aya namanya deui payun kapan ku bapak jeung ku nyai teh ninganan di lapan nanya ahnya urang teh heuh era ku batur geus aya mah urang da di subaran mah kitu ka dieu urang teh geus beak dengkak tos ana mah kitunya tos beres panginten bapak sabar kedah sabar bapak teh atuh si neng upami aya nama nuhun gitu lah pertama gitu neng minangnya benten neng kedah sabar keun abi kedah nampi sebenarnya mah abi nu kumaha ge
nampilah itu demi neng mah gitu ya. Nah, bapak jangan kadinya abi mah da panglareskeun ieu abah sareng emak. Mumpun saya oke dilereskeun, bapak dilereskeun, emak dilereskeun, neng mau dilereskeun. Bapak Sekadari sih, abi mah da leres. kan dak putra mah kieu kan. Oh, yang kira tuh. Abi panggilan nitip lah, nitip panggilannya. Nampak begitu lah tuh, begitu. Nampak. Isi. Asin deh. Duit atos jempek, mama jempek. Iya. No, mak, abi hapunten atunya, abi. Salaman. Bade ui. Abi hapunten. Ah, udah merah duit. Salaman. Neng, hapunten ya abinya tuh. Di antos di situ. Bapak dari sih. Di mana tadi asa pelajaran di gang tadinya? Mohon di jalan. Di jalan teh, mun sengkeun sing engal pajeng jalanana. Bapak, abi hapunten nuhun. Sami-sami. Nuhun. Kan anak mah intina mah sabarnya. Hapunten cai acara. Iya kan. Mohon. Iya, tos biasa dah dia mah. Abi mah ridho lillahi ta'ala gitu. Mohon. Saras mah nah hoyong ada. Hapunten saya. Atur nuhun nya. Mohon. Toke mana toke? Toke. 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 Tos. Oh, mohon. Kan sing sabar nya. Mohon gitu gula nya. Assalamualaikum. Salam. Akhirnya Juneng teh insya Allah benar.